Coba lagi si menurut teh sabaraha ieu balanjana. Jeung dipulangan 5.000. Nur. Nur. Nur, ari ieu anak urang tadi sabaraha balanjana, make jeung dipulangan 5.000. 30.000. Hah? 30.000? Pan duit na oge 100.000. Nah, habet dipulangan 5.000. Apaan anu 50.000 na dipotong hutang 2 bulan yang lalu. Hah? Dipotong hutang? Nah, atuh lain ngomong heula. Lamun ngomong heula moal dibikeun. Pan urang niat mayarna isuk. Tah pulangan sesa anu tadi ku urang dipake balanja nu lain heula. Nah, langsung dipotong. Nya pan eceuk mah ti kamari ngomongna isuk deui. Tapi kan aturanna ngomong heula, izin heula. Pan eta teh duit batur, ulah langsung dipotong, teu sopan Nur. Lamun ngomong heula mah moal dibikeun-bikeun ti kamari ge. Pan ku urang ditanyakeun ceuk dek iraha. Ngomongna isuk deui. Maneh mah kesempatannya abongnya anak urang balanjana ini langsung dipotong. Lain kesempatan ceuk, tapi kan urang teh butuh modal deui, butuh duit deui keur muter. Tapi kan urang niatna dek isuk deui we mayar hutangna. Tah eta sesa pulanganna keur balanja nu lain heula Nur. Kesopan pisan maneh mah, urang teh perlu balanja anu lain. Jadi urang teu bisa balanja deui, ari langsung dipotong mah. Patakna ari boga hutang buru-buru bayar ulah lila-lila. Nya tenang we atuh, da urang ge dek mayar. Geus lila ceuk. Teu sopan pisan maneh mah, langsung main potong. Ceuk ge teu sopan ngahutang lila-lila teuing. Isukan mah ulah kitu, ulah main potong-potong wae. Alah, isukan oge ngahutang deui, sok-sokan amek-amekan. Nur, biasa naon Cah Haji? Eta biasa karsep Cah Haji. Geus lila Cah Haji teh ka dieu ka mana wae atuh. Heueuh Nur, urang teh poho. Di deket imah urang teh aya warung anyar. Uluh genah aya nu deket mah nya. Heueuh Nur, urang teh era balanja ka dieu teh. Era. Heueuh era, tadi tuh era, ka dieu ka era. Ari ka dieu mah kan geus biasa Nur. Komo warungna sarua kos warung maneh Nur. Hati-hati ayeuna warung maneh aya saingan Nur. Tenan naon Cah Haji. Mere harga ayeuna mah ulah mahal-mahal Nur. Harga mah standar Cah Haji. Ih, di ditu mah marurah, di dieu mah endog teh hiji 2.500-an. Di ditu mah 2.000. Geus biasa warung anyar mah cigah kitu. Kan keur narik peranggan. Jadi dimurahkeun. Kayak geus lila mah sarua we hargana. Ih, kade engke langganan maneh pararindah ka warung anyar. Komo mukana 24 jam mah. Rezeki geus aya nu ngatur Cah Haji pokona mah. Gening Cah Haji balanjana ka dieu deui najan aya warung anyar ge. Urang mah ka dieu teh soalna di warung ditu mah eueuh. Di ditu mah eueuh, jadi dieu mah masih kena aya hutang. Kalem hutang mah engke mana balanjaan Cah Haji nu tadi. Sabarahaeun? 20.000 euy. Urang mah mere nyaho Nur, kudu hati-hati aya saingan. Jadi nu balanja loba nu ka ditu. Bae loba nu ka ditu mah. Nu penting mah ka dieu ulah loba nu ngahutang. Nice.